mun bisa sangke we ku hidup disangke we saya mah sangke teuing we ujang naon ieu teh wayana we alah tong dicabak jadi jang alah ujang Wah, naon wah cicing dek diubaran pot cicing dek diubaran eta kokocakan oh dipangku dan nyeri meureun tinggalikeun bapak aing pae ditinggal gatot kaca ku aing terus nah teh heuh aing mah aya kaja ka kolot aya omongan kitu wae tinggalikeun aing mah teu ngeunah beda-beda teuing cukup tidak cukup malih ka dieu sake we sake ieu subaga moal ngiringan sapeursa wah sangke we kulen sang nalendra Prabu Batara Kresna ieu ge nyanak pusaka jata sakra hudaksana ieu ge Kang mudah-mudahan ku jalan ieu bisa rengse sagala rupa pasoalan anu kaalaman di nagara ya kulan aya naon akang lain itu bapak aing nek disuntik manya disuntik mun sagede kitu jarumna Gusti wah cilaka Pak peleuyan Pak keuna pasrahkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot teh bakat ing nyeri eta teh pasti ya akang luntur dulur lah baraya wah teh dunungan teh baraya leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapak aing ayeuna edan aing tinggalikeun cirikeun karakadang boga dunya sakumaha karesna aya nyaho sanagara Duarwati ku aing diserang maju kitu perang jeung aing ari omonganna mah suaban ge haling waing haling dek di kumaha bapak urang Gusti lain seuri kreng abe cager lamun teu cager mun teu cager pasti meureun maot bodoh jo singkil we tuh asupeun deui yeuh reng haling reng abe cager aling ya sia kali blok dari blok karunya ku polosna si gareng sumohon manawi sareng manawi kalayan widi Gusti kalayan kersa jeung pangawasana Gusti nu kagungan muga-muga ku jalan ieu sae Kakang Semar Urah Kuda Pawana kaula percaya ka sampean punten tenang amuing yang penastika sayang tumampa ieu sakra udaksana ngeunaan pisan kana ngajendulna wah atuh ieu anu ngajendu mung serat
ngaluarkeun getih kalayan aya makhluk anu ngagajileng dilebet ieu panyawa waras itu makanan jati-jati itu makanan waras surya damang kakakna saha ieu teh wa kaula wa saha Gatot Kaca uluh aya anak aduh aya anak nun naon ieu kajadian kieu nun wah damang ayeuna wah sehat nun nuhun wah nuhun wah aya gini ngajuragan anu aya di dieu sareng sah kakauan itu anu aneh-aneh aya nu aneh wah nu aneh naon nu jeung nah aya di berget borogod di berget aduh wa teh pan teu damang aduh sumuhun nyeri nah aya teh aya naon damang wa nanging aya nu aneh eta nanahna mun sagede kitu wa alhamdulillah damang dengan ayah nah euy bapak itu tingali Pak, ya. Penyakit Gusti itu bapak damang. Nah, da teu naon aing mah. Hei, nyapekeun sarerea. Ngari wah, bae. Naon? Naon? Kelenci. Lain kelenci eta. Aya nu ngagajeleung tina sirah bapa maneh tah ieu panyakitna ieu. Da eta panyakitna teh mah. Flu babi meureun. Haling. Haling, dah wala. Naon ieu? Ieu wa. Aya nu ngagajeleung tina mastaka wa Semar. Heuh, ieu panyakitna teh. Aduh, Eta kokotor. paingannya nyau tanda ramueuh geuning cu. Eta Getek karasana jeung nyeri. tanto suara. Bilih nular, ngan ieu panyakit teh urang duruk. Ke. Naon euy? Kang, todu. Naon teh? Penyakit teh penyakit. Penyakit bapa maneh, dola. Hileud orok. Euy, banyak ini orang. Lain hileud orok tinggalin nu sabenerna. Tingali atuh. Naon teh? Ka mana indung maneh? Ieu pan nuju na cai sia si gareng. Si dawana nuju nuar cau. Bituar aya cauan. Teu geuba wungkul. Keur naon? Si dawana hayang diajar ngadalang nya. Ai kakawe teh surup-surup nepi ka ieu. Itu jangan ragu. Nah, kena diduruk ieu panyakit dawa. Saena mah kitu, kurang ajar pisan teh sika sebelahan. Flu babi teh ya, Pak. Ini nya juga monyet gini. Buntutan, Pak. Monyet iya Bapak teh flu monyet ieu teh. Teuing lamun flu babu. Urang duruk, Pak. Bisi nular ka tetangga. Bapak kuat. Dari jampe wae ku abdi. Ningangkan lian wah silakan. Biasa ai geus kejadian kieu pahlawan kaberangan teh loba. Aya. Liap. Ah teu aneh hagan saya teh mah. Ieu. Kumaha wa? Ke. Gatot Kaca, taulah. Kakang Semar. Ieu nun. Ulah diduruk cepot. Kumaha juga?
sagala rupa persoalan anuka saksi nuka rasa nuka denge nuka tempo mun terjadi ilmu mun dipakai hikmah rugi ke urang urang manfaatkeun coba urang cageurkeun heula urang cenah eling heula ieu makhluk pun sih cenah mah kan urang parabkeun kana lele jumo ubar mengi cenah monyet mah atina ada asem cenah dagingna mah waras tu mana jati-jati tu makaning waras oleh kemang cangkok wijaya kusuma mang cangkok wijaya mawar cager aja lilir yang membangun yang membangun kayak akan penyakit derang ngeteng gini bang bungcana deh lain bang bungcana monyet bodas ini ya aya keanehan gitu aduh aing teu KTPI eta nepi ka RCTI mun di bejaan mah dulu ieu moal teu rame kejadian ki aneh nya jual di shooting nya hei makhluk Duh, jangan berwek deh. Gaulan. Semua kapi hatur lu bisa ngomong lu monyet. Iya, menurut ayam monyet lagu aja lagu geuning. Kalau monyet bisa ngomong. Bulan eta mah monyet. Bulan mah terbiasa tah. Eta mah kubahana Kang. Anjeun salila ieu anu jadi panyakit na Kakang Semar Badraraja leres leres sopan kieu monyet sing eleh ku monyet ai monyet sopan ai maneh henteu atau sakit juga dah monyet sopan babaturan moal aya hasilna muji batur bari ngahina abdi bisa gara-gara we puji mah bisa ada malana bisa saha sampean ngaran kaula teh Tirta Wanara Suta Tirta Wanara Suta